nomor kahiji kudu aya sieun ka Gusti Allah tina siksa Allah nu ngabangkitkeun semangat urang ibadah lantaran aya neraka timbul ti sanubari urang mun aing teu salat asana ka neraka jadi motivasi neraka mulailah urang ngadoa ka Gusti jauhkeun abdi tina neraka Allahumma ajirni minan nar ya Allah ajirni minan nar eta motivasi ka khaufan sieun tina siksa Allah lantaran karasa kurang kapetelan ku seuneu rokok bae ge mane jajalepengan komo meureunanan seuneu itu khaufan sieun ka siksa Allah jadi pembangkit semangat ibadah ka Gusti Allah makin mantep urang coba ingin ngaji asieun ka neraka khaufan watuma jeung aya harepan deui nu salat bakal dibere senyum ki bidadari kajeung teu numpakan ge asal dibere senyum mah Allahumma ya qadiyal hajat Allahumma ya Gusti Allah teh ngadamel bumi meunang Gusti Allah kade bumi teh ieu teh nu ngadamelna ulah pajar jajadian petet meureun cara paham Darwin dina tafsir ngajelaskeun bahwa bumi teh ieu mah jajadian we cenah lain dadamelan Gusti kumaha apa itu sabodo setelah Allah ngadamel bumi didamelah anu bakal jadi penghunina selain daripada hewan-hewan daratan hewan-hewan lautan anu bakal paling dominan penghuni bumi ialah manusia timimiti Kangjeng Nabi Adam alaihis salam anak baranakan datang ka Kangjeng Nabi Idris tidinya anak baranakan Nuh datang ka Kangjeng Nabi Nuh di zaman Kangjeng Nabi Nuh geus bangkawarah makhluk teh geus loba nu teu nurut ka Allah jeung ka Rasulna diberela siksa banjir sesa tina banjir anak baranakan deui terus datang ka Kangjeng Nabi Sulaiman datang ka Kangjeng Nabi Musa datang ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam kuari urang di zaman Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ngutus Rasul teh jangan beberes di muka bumi tatanan kehidupan manusia teh supaya akur jeung anu nyeuna wallahu alam baheula di zaman Kangjeng Nabi Daud zaman Kangjeng Nabi Sulaiman di zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng Nabi Harun zaman Kangjeng Nabi Isa keun walaupun orang bisa ngerti bisa nyaho melalui kitabna Zabur di zaman Kangjeng Nabi Daud Taurat di zaman Kangjeng Nabi Musa alaihi salam Injil di zaman Kangjeng Nabi Isa alaihi salam seluruhna kabeh nitah nauhidkeun ka Gusti Allah 104 kitab nu diturunkeun ku Gusti Allah diperkecil nggak jadi 4 kitab samawi Zabur Taurat Injil jeung Al-Quran lupa salia akur kabeh ge nauhidkeun ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala anu sugandi dituna titah nyembah ka batu sugandina Taurat titah nyembah teh ka Uzair teh aya sebab sugandina Injil titah nyembah ka Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Isa na sorangan kaget kabeh nitah ibadah jeung nyembah ka Khaliq alladzi khalaqas samawati wal ard yakni Allah subhanahu wa ta'ala keur meujeuhna rusak tatanan-tatanan kahirupan mabok ambalaya judi luar biasa
pembunuhan pohara. Pokona mah geus eueuh we peradaban nu bagus teh harita. Lamun teu mabok teh teu ngeunaheun zaman jahiliyah. Jadi jelema teh parareing bae geus kararieu bae. Arareing jelema. Lamun magi awewe atuh geus bae cekel, porosotkeun, kececas tinggalkeun. Masyaallah, percis kos kotok. Ieu zaman jahiliyah. Ya Allah ya Rabbi, atuh nu gagah, nu sugih etalah nu menang. Tampung kunyana gagah aya dinyana, sugih aya dinyana, hayang awewe nu mana bae, panggil, pake, piceun. Hukum peradaban disebut jahiliyah. Hukum mantap rimba ngaranna. Percis pos dileuweung bae. Mau jadi raja na sebabnya nu gagah. Turun ka gajah. Sebab jana boga kagagahan. Tah eueuh hukum mana bae atuh nu gagah. Tah eta di zaman jahiliyah teh kos kitu. Jadi hukum rimba nu dipake teh. Masyaallah, pabeulit teh. Mata komplotan-komplotan. Yeunlah kobilah supaya engke lamun nyerang ka anu bisa menang. Yeunlah kobilah anu eta teh timbul kobilah teh untuk memperbanyak manusia, memperbanyak pengikut, memperbanyak umat. Maksudna ketika aya gontok-gontokan teh supaya menang. Dijieun lamun ku ari organisasi. Baheula mah kobilah bani anu. Supaya menang, mana nu paling loba dibarkeun bendera paling luhur. Nyana anu sangat berkuasa. Gagah aya di nyana, sugih aya di nyana, pengikut paling loba. Dek naon deui? Saha hayo coba nung bisa ngelehkeun aing. Dituluykeun ku urang kamari zaman kerajaan-kerajaan. Kos kari itu di zaman kerajaan-kerajaan memeh datang wali sanga. Kerajaan Majapahit, kerajaan Pajajaran, kerajaan kitu dan lain-lain sebagainya. Ngalobakeun pengikut jeung kagagahan, terus nyerang, cokot serang, kos kitulah jahiliyah. Teu nyahoeun ka pangeran nu asli. Di tengah-tengah kerusakan tatanan kehidupan manusia, hukum jeung peradaban Allah Maha Kawasa ngutus seorang rasul nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dek ngarubah perjudian, permabukan, perzinahan, perzoliman, pembunuhan. Bayangkan ku urang. Kangjeng Nabi dengan tenang geus dipersiapkeun ku Gusti Allah mentalna jeung segala rupana. Gancang caritana Kangjeng Nabi boga julukan Al-Amin. Dengan kepiawaian Kangjeng Nabi, keramah tabahan Kangjeng Nabi. Henteu pernah Kangjeng Nabi ngajak gontok-gontokan, teu pernah Kangjeng Nabi ngajak riributan. Malah Kangjeng Nabi seringkali misahkeun jelema nu ribut. Seringkali Kangjeng Nabi ngadamekeun jelema nu pasini. Seringkali Kangjeng Nabi ngaislahkeun keributan-keributan baik individu perorangan maupun rombongan-rombongan Kangjeng Nabi. Tenarlah dengan julukan Al-Amin. Maka terus setelah 40 tahun Kangjeng Nabi turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Diangkatlah Kangjeng Nabi jadi rasul. Mulai dakwah Kangjeng Nabi door to door. Lalauna dari pintu ke pintu bisik-bisikan. Tentu bae jelema nu narima nu henteu nu narima nu henteu. Tapi terus bae Kangjeng Nabi dakwah. Teu saeutik anu milu ka Kangjeng Nabi nu dianiaya.
geus puguh nu dibacok, geus puguh ditubles, geus puguh nu dipedang, geus puguh nu diseret, geus puguh anu di kitu dipentang dipanon poe, ditindihan ku batu, tetep bae katingali kategeran iman para sahabat. Allah 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 kadenge ku telinga Kangjeng, ku cepil Kangjeng penganiayaan terhadap sahabat-sahabat anu arasub Islam. Kangjeng hanya bisa berdoa, cuma berdoa terus. Kangjeng Nabi dakwah. Berhasillah Kangjeng Nabi dakwah di Mekah, karena Kangjeng Nabi saat eterek dibunuh instruksi ti Gusti Allah hijrah Muhammad ke Madinah. Hijrahlah ke Madinah Kangjeng Nabi, dakwahlah di Madinah sampai aya peperangan jeung pihak Quraisy. Lantaran pihak Quraisy, pihak Abu Jahal, pihak Mekah teu sadar terus ngayakeun perlawanan ka Kangjeng Nabi. Jadilah perang Badar, jadilah perang Uhud, jadilah perang Hunain, jadilah berbagai peperangan. Alhasil selama 23 tahun Kangjeng Nabi dakwah, luar biasa hasilna. Sangat singkat dakwah Kangjeng di tengah-tengah jelema anu pinuh kebiadaban, tengah jelema anu radikal, jelema anu banget biadab, tapi Kangjeng Nabi bisa ngembangkeun Islam, ngembangkeun agama, mencuat langsung bersinar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Engkaulah wahai Muhammad syamsun bagaikan matahari. Asal matahari geus terbit kabeh kacaangan. Urang nu jauh jeung Mekah, jauh jeung Madinah, kacaangan ku sinar makrifat Kangjeng Nabi, ku nubuwah Kangjeng Nabi, ku risalah Kangjeng Nabi. Caang hate urang nyaho ieu haram ieu halal, nyaho pangeran nu asli Allah, nyaho ieu mah Kristen agama anu kafir, Yahudi agama anu kafir, Konghucu anu kafir, Buddha, Kristen dan lain sebagainya kafir. Hiji be inna dina indallahil Islam. Anta syamsun, anta badrun, engkau Muhammad bagaikan bulan purnama. Ketika bulan muncul, sacaan sejuk kabeh, urang kasinaran ku sinar bulan Kangjeng Nabi, sejuk luar biasa indah. Anta iksiru wa ghali, percis kos kayu iksir. Lamun urang boga kayu iksir segede kieu bae dicekel ku urang hayang ngalengkah ka Mekah salengkah. Urang lamun boga kayu iksir kuari hayang ka mana, ka Banten, dia sakicep datang ka Banten. Mun urang boga kayu iksir ieu ka mana-mana urang hihiberan, ieu iksir Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka kayu iksir, anta iksiru. Masya Allah. Di mana bae aya urang salam di assalamualaikum ya Rasulullah, Kangjeng Nabi mah lir teu beda jeung kayu iksir, kadenge aya nu salam di belahan mana cel aya di hareupeun alaikassalam. Masya Allah, anta iksiru tah kayu iksir lain lalagaan. Nu mantak coba tapaan dihandapeun tangkal beringin supaya orang menang kayu iksir daripada menang kayu iksir katimpah buah beringin sia. Ngajongkeng bisa kababuk kumios ya sing hade. Kangjeng Nabi wa anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur. Eta lamun kurang dicarita-caritakeun secara global bepan eta mah tasbih ngaranna anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nur. Gusti mah cahaya di atas cahaya. Mun urang nyaritakeun cahaya kompor sakitu, boga cahaya lampu sakieu, Kangjeng Nabi di atas eta. Patromak Kangjeng Nabi di atas patromak. Mesuri Kangjeng Nabi di atas mesuri. Bulan Kangjeng Nabi di atas bulan. Matahari Kangjeng Nabi di atas matahari. Anta nurun fauqa nur. Cahaya di atas cahaya.
sapira panon poe cahayana bisa nyaangan dunia doang nu tadina remeng-remeng bisa kadeule sakadar urusan dunia selesai panon poe surup poek deui tapi Kangjeng Nabi cahayana fauqan nur ngaleuwih ti panon poe bisa nembus cahaya Kangjeng Nabi ke jero dada sorga bisa kadeule. Di mana cahaya Kangjeng Nabi geus asup ke jero dada urang cecep Masya Allah senyum bidadari kadeuleu di handapna aya hunungan ya Allah ya Rabbi kebel-kebel ngagedean tah hunung orang kanker tah bidadari dunia tah mah kadeuleu nyulusup cahaya Kangjeng Nabi ka dieu Quran kurang bisa dibaca bisa dihartikeun eta naon cahaya Kangjeng Nabi Masya Allah karim kurang bisa zikir tengah peuting aya cahaya Kangjeng Nabi kurang bisa tahajud Allahu Akbar tengah peuting aya cahaya Kangjeng Nabian di dieu lamun dicabut cahaya Kangjeng Nabi wah tuh lu biasa tahajud molor boro-boro tahajud subuh ke jam 7 pas deuk Allahumma hdini aya anak turun deui ka handap anak ge nanya enon tadi leungeun Pak tadi ka luhur ka jadi ka handap ulah loba omong tatanya bae teterembelan budak teh isin nya ka anak ai ka anak isin ai ka Allah henteu cahaya dicabut ketika cahaya Kangjeng Nabi asup ke jero dada Masya Allah muka Quran belaka baca muka tafsir belaka baca muka kitab janggotan ge kabaca bae aya cahaya Kangjeng Nabi di dieu ya Allah ya Rabbi cahaya Kangjeng Nabi muncar kana tarang muncar kana mata muncar kana ceuli muncar teu bisa diganggu gugat sakali haram-haram sakali halal-halal sakali makruh-makruh sakali sunah-sunah sakali mubah-mubah cahaya Kangjeng Nabi mendominasi ke awak urang ketika cahaya Kangjeng Nabi aya di jero kalimpudan ku ari ku kepentingan ye di dieu ye cahayana ayangan mendem cahaya Kangjeng Nabi na jero nu aya di dieu Golkar jadi sungut ngomongkeunana lain cahaya Kangjeng Nabi Golkar nyana datang ka imana mah bertentangan ieu teh si kiai ge ngalamun bae bari ngarokok godang garam pegawai mah rokokna godang garam bari dada teas-teas etik teh aju dibeulumna ge mengkol saeutik euy nu ieu ka beulum ka ditu henteu nyana ge sia-sia sih rokok kunaon kieu cak rokok pugu sia nu sial nyana ge diseug-seugikeun ku rokok lah nyalahkeun aing teh ieu teh dibeulum ku sia tanda nu mantak aing teu kabeulum belah dieu miring nu ka dieu kabeulum ieu henteu siana miring cak rokok tuh rokok ge ngomong udah nyalakeun aing bolon sia cak rokok ye ngalamun nya ge heuh nya sabaraha aing ge salah ye ngana tuja demi mio lah demi bangunan lah demi majlis lah nu kos kitu diperjuangkeun cahaya Kangjeng Nabi na mendem di jero panu mantak bagaikan katak di dalam tempurung kumaha katak di dalam tempurung di jero batoknya na luluncatan dek bisa ka mana nya aya batok kitu nah ketika cahaya Kangjeng Nabi muncar batok eueuh bangkong deukem muana bae ngeluncat sakadaek bangkong wah luluncatan deu ka mana bae sebab eueuh hahalang ketika bangkong dihalangan ku organisasi ketika bangkong dihalangan ku partai ketika bangkong dihalangan ku gorod-gorod ketika bangkong kehalangan ku berbagai motivasi dan lain sebagainya bangkong teh teu bisa luluncatan cau bangkong cau ieu bangkong jadi bisa disebut cau bangkong kok cau kalangan ku tempurung
eta ku Kiai Golkar ge dibaca bagaikan kodok di dalam tempurung pugu sia. Ku jana dibaca eta jana ge sok seuri sorangan. Itu bisa luluncatan cek ge bangkong. Lantaran katutupan ku batok. Bloon nih bangkongnya pugunya anan bloon. Dibaca ku nyana. Ta eta teh kapan lain lalagaan teh mah. Bacaan urang kabehan bagaikan kodok di dalam tempurung teu bisa luluncatan kehalangan pugunyana kehalangan ku organisasi kehalangannya ku partai kehalangan teu bisa jaritakeun hukum anu saluas-luasna tatadina haram barang asup ka Golkar haram sia eta tempurung kehalangan Masya Allah. Atuh ku daek-daek teuing jajai kiai mah teu ngeunaheun kos kitu teh haram-haram bae eta bade dipake deuk teh halal-halal bae eta dipake deuk teu kunaon haju kredit jadi halal kunaon riba jadi halal kulantaran aya satu kepentingan eta kodok ancul-anculan di dinya teu bisa keluar ye maning dipencet habak teh bangkong. Kangjeng Nabi teh terus bae dakwah ngabeberes tatanan-tatanan kehidupan manusia melalui Al-Qur'anul Karim dek nyaritakeun naon aya Al-Qur'an tentang ubudiyah cukup dina Al-Qur'an tentang muamalah cukuplah Al-Qur'an tentang siasat tentang aya dina Al-Qur'an berbagai-bagai tentang budaya ya dina Al-Qur'anul Karim dek neangan naon dina Al-Qur'an kangjeng dakwah dibere mukjizat Al-Qur'anul Karim. Alhamdulillah Masya Allah dengan waktu anu singkat mutatadina jelema nyembah ka berhala ka uza ka manat ku ari mah nyembahna ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu tatadina awewe rurundayan buuk ka mana-mana bujal ka mana-mana pingping ka mana-mana turun ayat hijab jadi rarapih ku ari mah rambut awewe teh kadeuleu ku lalaki bujal kitu kene dada dan lain sebagainya rapih anu tatadina mah ieu anak ngalawan ka kolot bisa dilecehkeun ku anak kalantaran aya Kangjeng Nabi aya tatanan Al-Qur'anul Karim aya adab-adaban anak ka kolot kitu keneh atasan ka bawahan-bawahan ka atasan antara kitu pemimpin jeung rakyat-rakyat jeung pemimpin aya adab-adaban anak Masya Allah rapi luar biasa. Kangjeng Nabi dakwah ngabilukeun peribadahan tatadina ka patung ka batu ka makhluk wari ka Allah anu tatadina muamalah teu beres cara jual beli cara pinjam meminjam dan lain sebagainya jol Kangjeng Nabi ditata sedemikian rupa rapi luar biasa. Urusan perpolitikan pemerintahan dipimpin ku seorang raja Sultan Khalifah kabelah dieuna kumaha cek khalifah sebab khalifah teh henteu sewenang-wenang lantaran aya kitab Al-Qur'anul Karim ngalaksanakeun Al-Qur'anul Karim berangkat rapi luar biasa tentang budaya-budaya anu diakui ku Al-Qur'anul Karim dilanjutkeun rapi tentrem Mekah jadi tentrem Madinah jadi tentrem satu suara nyembah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala peribadahan imimiti syahadat salat kemudian zakat puasa haji lain lalagaan rapi ditata rukun iman amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala nyebar di timur tengah ka Yaman ka Turki ka Baghdad Irak ka Iran ka Mesir ka Yordan terus rambah ka dieu ka Asia kitu Pasifik terus datang ka dieu ka Malaysia terus ka Indonesia berangkatlah terus para aulia-aulia Allah memeh Malik Ibrahim Maulana Malik Ibrahim geus aya lantaran Syekh Maghribi geus dakwah Syekh Samsudin geus dakwah aya Nyi Siti Fatimah ge seorang sahabat eta teh geus dakwah bahkan cek sawareh sahabat cek sawareh tabiin dakwah ngan kekencengna di zaman para wali songo rapih tatanan-tatanan nu tatadina tatanan-tatanan kemanusiaan
termasuk peribadahan nu tadina nyembah ka makhluk wari jadi nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Pimpin ku Raden Patah Demak di dieu ku Syekh Syarif Hidayatullah Banten, pimpin ku Syekh Maulana Hasanuddin jelema ngemprai kabeh ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Indung kanu jadi anak boga dedeh anak ka indung menghormati ka bapa menghormati. Kitu kene aya hakul jar bapada tetangga ngabogaan hak, aya hakus, aya hakudin, hak antara agama rapi ditata ku para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala aslina ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak karapihan eta kudu terus diperjuang. Numentak di dia turun ayat wala tufsidu fil ard. Ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi bada islahi hasabada direbe beres dirarapi. Bibasir rusuliku diutus para rasul belah dituna rasul. Terakhir diutus ku Gusti Allah Rasul Allah nu ngaran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dirapihan ku Kangjeng Nabi tatanan-tatanan kehidupan manusia teh akidah-akidahna syariat dan lain sebagainya rapi ulah diganggu ulah dirusak. Anu tatadina jelema mararabok jadi henteu tatadina jelema silih bunuh jadi henteu tatadina urusan muamalah terapi jadi rapi. Tatadina urusan soal agama teu beres jadi beres. Tatanan eta lanjutkeun ulah sok dirusak. Nu matak aya larangan ti Gusti Allah wala tufsidu fil ard. Ulah rek ngarusak aranjeun kabeh di muka bumi dengan cara dirusak kumaha? Dirusak zahir mah tuh gunung ditebangan digalian tuh kayu ditebangan dibeakeun tuh laut dan lain sebagainya eta kerusakan teu sabaraha tah kos kitu baeuna naonna lantaran aya kepentingan di Gunung Sindur Gunung Beak soteh jalain jang nyana jangsa apan urang sepatan dek nyeun imah lamun batu jamal bisa matak Gunung Sindur ku ari dibedulkeun jegudot dibawaan ka sepatan dibawaan ka Rajeg dibawaan ka kitu mana ka Cikupa ka Pasar Kemis ngawujud guari nu jadi musola jadi majelis salim deres sama jadi imah jadi macem-macem di Gunung Sindur nu mantak mun aya orang Gunung Sindur kudu ditangkep. Terima kasih kamu orang Gunung Sindur kudu nuhun lantaran nyana eta nu boga gunungna pasir di alaan baheula di Bitung disedotan jalain jang nyana jang urang kabehan kajen kuku mah hageja emang kebutuhan urang masalah sama kos kitu mah. Di Kalimantan ditebangan kayu dibawaan ku ari ka Jakarta ka Tangerang ka Jawa Tengah ka Jawa Timur nu dibawaan nama aya 10% mah nu dijualna aya 80% mah nu dijual lain dijual dipaling dibawaan ka luar negeri tapi cak batur ge tapi jelas sama urusan ada urusan pemerintah tah Allah tah kayak hitung-hitungan aya di akhirat. Ai jana beukieun makan kos kitu atuh engke ge jana digadilan tuh nya urusan kos kitu tapi nu paling bahaya wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ulah rek garusak aranjeun kabeh di muka bumi ieu dengan cara bisyirki kusyirik migawean kakasyirikan kamusikan wal ma'asi jeung berbagai permaksiatan bada islahiha sabada dibeberes ku Kangjeng Nabi ieu dunia ieu bumi ieu tatanan kahirupan manusia teh geus diberesan ku Kangjeng Nabi terakhir ayat al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama
dina rapihan usaha ulah sak dirusak col aya nu nyieun kelenteng col aya nu nyieun gereja etalah perusak bumi sabada wajeng dapi luar biasa keras dakwah dirusak ku jelema nu nyieun kelenteng nu nyieun gereja nu nyieun pihara nu nyieun berbagai tempat-tempat kalacutan woi anu nyieun nightclub anu nyieun bar wow di Jakarta weh di Bandung Medan kota-kota besar Surabaya segala gang doli segala di Jakarta naon karang di Jakarta teh anu nu kuari eueuh teh nu para tertransaksi apem teh naon karang-karangna tuh nyaho bae Haji Pendi mah sebab nyana jadi satpamna meureun baheula ya Allah ya Robi sabaraha gajihna si budak tuh kan eta nu ngarusak ternyata terus ke Tangerang di Tangerang ge lain lalagaan geus loba barbar geus kudu dicaritakeun komo di dinya matah di dinya belah ditu teh naon karang-karangna belah ditu ulah kakajati heula tuh nu di ditu tuh nu rame teh nu di tol ke belah katuhu naon ngaranna pan sia osok kadinya iya kari masyaallah aju di Jati kadinya aya terus dek di Jende di Bojong dek di dieun di dinya teh geus aya anu datang ka kaula jelema anu dek ngabangunna jelema anu dek ngabangun minta izin ka kaula di dinya teh geus aya tanda tangan MUI tinggal kiai cenah aya nu tanda tangan mangkaning bulan puasa lamun kiai di dieu tanda tangan cenah bakal dibere duit wah lumayan ya cek udah jang lebaran mantep ya ndeh aing ka Garut tuh hese-hese ya nah sia seberapa duit dik merena berapa mau kasih saya tanda tangan di situ hotel Bojong bakal Bojong hiji belah ditu belah raja hiji dia tuh langsung ka dieu ieu naon garang-garangna sia mah ka nyaho pemborongna datang ka kau langsung ngobrol jeung kula kiai kalau kiai tanda tangan ini kan sudah ada tuh suatu kukula di dulu aya nyaho mentek kula nyaraho tokoh-tokoh masyarakat tanda tangan teh kula nyaho kiai nu tanda tangan MUI nyaho kula mentek geus kasal kadeuleu beungeutna he sia eta kasal kadeuleu sia nyaho bebeja ka kula tapi lamun kiai teh tanda tangan dia dikhawatirkeun ceknya khawatirkeun sapila kura tuh henteu cenah cekna besi demo nah ai dikhawatirkeun mah aing dik demo kajen kukuha ge siap pokona mah golok gerasah lah henteu cenah kiai aya sabaraha duit dik marena ayo ka dieu ngaluarkeun yana duit plok hitung sabaraha bendel eta hitung hiji 2 3 4 5 ayo 10 berarti kan 100 juta kukula didatangkeun tah duit aing tah kageteun nya sebab receh can dihitung hitung ku sia teh duit aing cek nya capek aing hitungan gos gitu aing mantep tadi hitung receh aing ngagos mah kumaha bae atuh baliknya nanggeus entek awas lamun sampekeun ka terjadi awas cek ulah diancam gos gitu awas tungtung aing hirup keneh awas ya awas naon atuh dirinya deuleu tuh awas iya wala tufsidu fil ardi ditanya ku kula bapak agamanya apa saya Islam cek jana aslinya Jawa aslinya mah kok bapak mau sih ini ngebangun iya saya kan cuma sekedar usaha Pak Kiai ini kan ada borogan sekian tuh urusan kesana aja waktu saya cuma sekedar usaha ide budak kumaha ya dah sebodoh atus ya penting mah kurang wala tufsidu fil ardi ba'da islah
iya sing hade